yuk di tempat kamari. Ayo. Nongkrong di ditu deui, Boh. Itu kan awe nu kamari. Aya lewat deui. Boh, awe nu kamari lewat ya, garilis nama. Tapi na jangan mandang motor, Boh. Saya kudu milih motor, Boh. Oh, oke, coba pengenalkeun motor ke pang dibeli. Itu mah, Boh. Aing nelpon si Ahmad heula. Si Ahmad sok aya cendol motor, Boh. Channel mun pikiran cendol. Boh. Tuh. Geus lebaran deui bae. Pamajikan macan boga. Manya hirup dek kieu bae. Ojageun rehe. Saha deui ya nelpon. Oh, Mat. Di mana, Mat? Jadi aing kersantai. Tadi ya kagak ngeblok enak penting. Engke kadinya na. Nangguan yang kadinya. Tuh. Regang nu keur santai bae budak lah. Siang ngarang bae. Dia ngaganggu aing keur santai we. Perlu naon sia? Tah simborek meuli motor. Saya boga kenalan ngajual motor itu. Kebeneran bawaturan aing ngajual motor. Repang bawa ka dieu motor urusan harga jeung jadi apa teh nama engke di dieu. Motorna yang pengen bawa ka dieu enak. Enak motornya. Oh. Oke, si Banwe cocok motornya. Oh, nah, iya motorna. Cek be kusia sapuasna op bae. Yang sabara duit. Lah, berapa, Boh? 5 juta ge wani. Naon ke? 5 juta. Embung 5 juta mah. Yang geus mah 10 juta. Embung sakitu mah. Geus lah 15 juta. Embung boh ai. Geus lah mah 20 daek teu. Embung. Siang bara duit mah. Daing enak-enak bayaran 500.000 aing. Bener. Oh, sok. Enak-enak 500.000. Ya, Nah. Kan lumayan. Terus nona. bilnya. Deh, atau di siat tuh. Bisa balik. Boh, sama jual mah rada edannya. Batur mah ngajual motor yang mahal tuh yang murah. Kita mil tangki. Kan aing bisa ka mana? Tadi mah dititah ku Umina heula ngalat tutut ka sawah. Oh heueuh ge. Aing alhamdulillah aing bisa beli motor. Aing kan jajal motor nya, enggak nya dia. Neng jalan aja jeung motor anyar. Tuh jeung sia beran. Embung nop ja aing can mandi. Ya neng can mandi jeung geus geulis. Lah kota. Geus lah rembung mah. Kental bokasnya budak baik ditipu. Motor sok pariban baik kayak dijual harga sakitu gimana aing bung mahal gak bisa eka salahkeun. Iku naon ieu motor pareu. Bagong isi Boh. Lila amat bae tinggalkeun balik, Lin. Dorong belah. Boh, ese di mana bae? Aing nang gua ning Lila di dieu. Itu ki motor mogok manggi awewe teh anu di kamari teh di ditu. Kan bisa mogok, Boh, karena kenang meuli. Geus ki ieu motor ieu mah dipake deui ku aing diteundeun. Kedeung, Boh. Aing nelpon si Ahmad heula, Boh. Emang kunaon ki? Tuh eta hok, Boh. Motor anyar kene geus pae. Aing nelpon si Ahmad heula jeung minta pertanggungjawaban. Oh ki. Saha dia nelpon abang gua. Halo. Assalamualaikum, Mad. Waalaikumsalam. Naon? Geus gerak ka dieu peng tangguhan. Naon kagonggo deui? Anggeus sok be. Aing kadinya anak kagonggo. Yo, assalamualaikum. Yo, salam. 2 hours later.
Ayo naon deui sia ngagur aing. Mata ngarti mad, baturan aing dibohongan sia. Lah, aing ngabohongan naon ka sia ki. Tuh iya motor nang meliti sia tadi teh mad, nanya geus paeh deui. Cuma tuh bisaun meureun mawana simboh mah. Fokus mogok simboh ge. Nya si Ahmad duit aing bawa ka dia lah. Atuh ampura boh, aya duit mah geus eueudeuk ku aing pake mayaran hutang. Yang geus, kieu bae lah sia. Motor sia tukar tambahkeun bae nu eta. Ku aing nu ieu ku sia ngeun sia nambahan deui wanina bara duit sok. Ke. Duit neng 7.000 Mad. Yang geus gelah dieu. Ikhlasnya? Oh. Hampuranya? Oh. Yang geus sia motorna. Ya, sia. Gitu. Cuma belak betul sama motorna. Motor bagus kieu ya beli di sini lagi. Yo. Coba ini tes motor. Ki, awewe teh anu kamari teh laek nempel ge. Geus ka ditu hayo. Ran, coba telepon si Nisa, bohong geus beres ngalatututna. Heuneup aing nelpon enak. Biasa beran sia mah. Usaha di nelpon. Halo, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Gimana sih ya? Gerak ka dieu, tangguhan tempat biasa ku aing deh. Geraan. Oh, enak aing otw ka dinya. Heuneup sini sare ka dieu. Asia kunaon numpang cing ke dis. Tadi aing kecutup tutup di sawah. Itu deh. Cie motorna anyar. Emang tadi manehna mau motor naon? Tadi mau motor anu leuwih bagus ti ieu. Lah neng sok bisa bae. Pan aku naon motorna ganti deui geun. Supaya neng barogohon ka Aa. Emang neng awewe naon? Teu sakabeh awewe mandang motor jeung harta a. Rata-rata awal doang kitu neng. Teu sakabeh awewe kitu lah a. Da kayu geura balik ya nang geus burit. Ai rek ulin mah ka imah bengke peuting. Lang geus neng ka ulin peuting ka imah. Dak ongko lalaki tadi arek arulin ya, tapi nauh bae. Nyawa nyeuran, mana geus disuguhan kritik cau dari jeung kakaren lebaran ge nya nis. Wah. Jadi moal nganjang ka nu bieu teh. Itu jadi ki, coba telepon awena. Aing nelpon heula nanyakeun manehna di mana. Oh. Kedeng-kedeng dak ieu si Ana nelpon. Karake diomongkeun panjang beung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng di mana? Neng di saung. Tadi WA rek amang mah. Oh. Akadinya kayaknya. Si Ana enak rek ka dieu. Tadi lain. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga ada cerali. Kunaon jauh-jauh teuing diukna. Yang misalnya neng ngedeuketan. Pohara ning gegeraan ka hareupna. Oh neng lain lalaunan bisa kabur ka tiku. Ki kadi ge aing ngomong ka sia. Arek ngomong naon, Bo? Enak mah aing percaya dari tanpa sayap. Emang mana beda dari tanpa sayapna, Bo? Itu ki di harapan aing. Mah bisa bae gombalna. Wah, Bo, saya bisa baik kang gelis mah. Ki berjajanan jong. Oh, Bo, bisa pas dang dini si Marni deui. Ditagokan mangkok jeung sendok. Mana ge duitna? Ari anu tadi rek ka mana? Arek meuli jajanan neng. Tak, Bo, jajanan.
Neng geredangan. Hampura tos sungi neng arek arewi bae bisa carekan ku emak. Nya tuh neng, aing sungi mah jajanan bawa bek aing mah. Ulah ulah. Ulanan neng, Ulah tanggung-tanggung maksudna. Neng witi heula nya. nya neng. Hayu hati payun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing bogo tahu eta. Si Marni kumaha sih boh? Genting ki Marni. Ya nggak boh, kapan-kapan ajak jalan bae awewe. Oke ki. Paling action. Ulah. Ulanan neng. Ulah tanggung-tanggung maksudna mereng. Sorry. Kamera rolling action. Jangan ngomong sih, Nya jangan atuh. jangan. Action. Ari anu tadi rekamana. Nek meuli meser. Arek bae jajan. Rolling action, Bob. Lah neng bisa bae. Sok bisa bae. Lah neng bisa bae. Neng bisa bea. Kamera rolling action. Lah neng bisa bae. Lah neng masuk bisa bae. Lada panjang. Rolling action. Lah neng astaga. Neng sok bisa